Selelah teh tos summa tawallaitum ta idgham mislen sogir teh macana kedah ngange gunah berarti sami jeung gunah tadi summa tawallaitum mi ta eta oge sami gunah nama tawallaitum min nun paeh mayunan ba namina teh iklab naon iklab teh hartosna naon iklab teh nukerkeun naon nu ditukerkeun bacaan nun paeh kana mimnya nun paehna mah anger aya ngan bacaanana anu asalna min jadi mim bari mimna disamarkeun mim ba ta namina iklab ieu oge sami ngange gunah mim ba ditukerkeun kana mim anu disamarkeun huruf iklab teh aya sabaraha aya hijinya eta ba di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan huruf ba maka namina teh iklab tegesna mah nun paeh atawa tanwinna ditukerkeun kana bacaan mim anu disamarkeun. Kumaha tuh mim nu disamarkeun teh cek kamari anu rapetna henteu rapet pisan kan aya mim nu jelas mim da ieu mah jelasnya mesti ditanagakeun ge mim tah ari mim nu disamarkeun mah rada anggang saalit mim tah ngan masih aya dina mim tah namina mim anu disamarkeun kan dina qaidahna ge gantikeun kana mim gunah campur ikhfa naon ari ikhfa teh samar mantak digantikeunana kana mim anu disamarkeun lamun urang macana kana mim nu dijelaskeun berarti ari dina qaidah digantikeunana teh kana mim nu disamarkeun ari pas praktekna geuning kana mim anu dijelaskeun ta eta teh teu sesuai nya saleresna mah ngan bisi hese mah bisi kalah jadi kana wau kan lamun bibir dibuka mah bakal kana wau miu tah bisi hese mim anu rada muka saalit wios we heula nya mim ba mangga kitu heula ge ngan diajar ieu bibirna rada di bade diangangkeun ngan henteu dugi ka muka mah miu ba tah eta namina teh mim anu disamarkeun ngangge gunah dua harkat sareng qaidahna wasalisul indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i katiluna iklab lamun nyandingan ba gantikeun kana mim gunnah campur ikhfa mim ba'di zalika za eta za na jabar nangtung tawa aya alipan ok tingali hurufna di dinya aya nu aya alipan teu zalika sabada za aya alipan teu daya jabar nangtung jabar biasa ditambah alif bisi aya nu aya alipan itu sami-sami keneh mun aya alipan berarti jabarna teu nangtung ngan lamun jabar nangtung pasti alifna henteu aya sabab jabar nangtung teh eusina jabar biasa ditambah alif atuh didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna
ditahkeun atu alif teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna asli kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli jadi dina za namina teh mad asli pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun ngan mad asli sok disebat mad tobi'i pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watak anu salametina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat atuh lamun teu kurang teu leuwih tina dua harkat mah sabaraha harkat teh ya dua harkat teh ya panjangna mad naon teh mad tobi'i teh nya kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna mad tobi'i ceuk saha eta teh qaidah ngasareng qaidahna maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan mad aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna mana nu jadi qaidah mad asli tabi'i eta katelahna ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka waleranana teh malatawakufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf kana sabab mad asli tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin au sukun min ba'di maddin fatabi'i yakun balik takana tabi'i kabeh huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mad teh sadayana aya tilu nyaeta wawu alif ya anu dikumpulkeun dina lapad wayin sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'iha min labdin wayin wahya fi nuhiha huruf mad teh ayati lusadayana dina lapaz wayin dikumpulkeunana ngan peda huruf mad nu tilu teh ngagaduhan syarat lamun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun wawu disukunkeun samemehna lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun ceuk urang mah
alipae ba'da jabar wau pae ba'da PS iya pae ba'da JR ngasareng qaidah syarat mad wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham syartun wa fathun qabla alif multazam wau iya PS JR numaihna alif jabar syarat huruf madna. Banyak keneh ya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Toslah. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal